Ya, ngalamun wae, ngomong atuh pagigir-gigir ge. Nyata tuh orang teu keur galau. Galau kunaon? Ya teh ya, urang ngabuburit yuk ah. Ajakan we si Dede daekeun moal. Ngabuburit ka mana ah? Cara hideung kieu. Teu atuh ka mana we ngabuburit mah asalkan bikin kaburit we. Iya tuh gawe ajakan teh dedena, bejaan ku nuni. Teu da direk ditelepon teh Dedena nuni na teu mah HP. Oh, teh Dede. Non ngomongkeun urangnya. San ngomong maneh GR teh nya. Bisi we ngomongkeun urang. Lain ieu teh ngarencanakeun rek ngabuburit. Ngabuburit ka mana ieu teh? Teuing si Nuni ngajak ngabuburit segala terlalu sekieu ge. Heueuh atuh ngabuburit ka mana burkeun hayu ah. Heueuh daripada sing harulang di dia mending urang ngabuburit. Ah, ya mah marales di merek. Iya mah ngabuburit ngaduaan, komo cara hideung kieu mah harerea mah. Heueuh teh ieu mah aneh, tiap diajakan beung ngabeberang beung ngabuburit teh sok tara dae. Heueuh ari sia kunaon tiap dikali diajak deh embung wae. Aya mah hoream ngabuburit mah, hayam lagi ngabubur ayam. Ah ieu mah sok aneh tingah. Diajak ngabuburit yang bubur hayam. Heueuh sia mah lain-lain wae. Ah, intina mah hoream, iya mah juwe rek ngabuburit ngaduaan. Ieu teh iya sekali 2 kali mah dihampura. Ah, kan bae teh dihampura ge. Tapi 3 kali 4 mah 12. Ah ieu mah mending kana eta wae abang kana budak sakola ngan ngitung we. Ya, ditinggali-tinggali teh tadi asa cicing wae kunaon? Loba pikiran lieu. Ini serobot pikiran, mata kayak nggak kieu we amung kemana-mana. Pantesan atuh teh iya mah diajakan ngabuburit teh mung wae keur pikirannya. Emang loba pikiran naon sih? Heeh, sabararingu saya teh. Bingung kunaon atuh iya bari lage. Heeh, ya teh yang dahar jeung sok. Tapi ya teh bingung, sebuka duit yang meulina. Ah teu pira atuh kur tibang beli wortel engkol saredri nu kararitu. Ieu meni dijadikeun ribet karena jeung sok oge kuat meuli. Heeh, matak mung diajak ngabuburit teh teu boga duit, mana di sisi jalan sok loba tukang dagang sok. Atuh nyeun sok mah eta cara si Dede bieu. Heeh meni dibikin ribet ieu mah. Heeh, da teu cukup ku engkol jeung wortel atuh, kudu make buah anu. Nah make kudu make buah, maksudna sop naon? Sok buah. Ah koplak tugan sia mah eta mah sop buah es lain sop sayur. Heeh lain-lain wae sop buah dipake dahar. Balik aing mah bener. Geus nu gerek balik.